Sampurasun, salam damai sejahtera, shalom. Bapak Ibu sadaya anu dipikasih ku Gusti, urang muji syukur kumargi urang salaku umat anu percanten ka Gusti Yesus parantos dipaparinan kasalamatan anu luar biasa anu pangaosna kalintang mahalna. Kunaon? Kumargi kasalamatan anu dipaparinkeun ku Gusti Yesus, ieu aya darah anu kedah dicurahkeun kanggo nebus urang tina kawasa dosa. Bapak Ibu sadaya anu dipikasih ku Gusti, saparantosna urang percanten ka Gusti Yesus, urang ngiring ka Gusti Yesus, paling henteu aya 3 perkawis anu diperih ku Pangeran kangge kahirupan urang salami urang ngiring Gusti. Naon bae anu diperih ku Pangeran teh? Satacana hayu urang bade aos heula tina kitab suci anu dicutat tina 1 Tesalonika 5 ayat anu ka-16 dugikeun ka ayat anu ka-18. Anu kieu unggalna, sing gumbira salawasna kuduna nada saban waktu tarimakeun rejeng syukur sagala anu tumiba, kitu aranjeun teh diperihna ku Allah ari aranut ka Kristus Yesus mah. Bapak Ibu sadaya anu dipikasih ku Gusti, dina pangandika Gusti ieu disebatkeun sing gumbira salawasna. Kunaon urang kedah gumbira salawasna? Lantaran urang parantos nampi kasalamatan anu luar biasa anu dipaparinkeun ku Gusti Allah. Di antawi seueur urang Sunda, urang langkung ti payun parantos nampi kasalamatan. Teu matak gumbira kumaha. Bapak Ibu, salaku ucapan syukur urang. Hayu kagumbiraan urang ieu pintonkeun, urang bagikeun ka wargi-wargi urang anu dugikeun ka danget ayeuna teu acan nampi beja kabungahan. Hal anu kahiji nyaeta sing gumbira salawasna. Ieu anu diperih ku Pangeran kanggo kahirupan urang sadaya salaku anu anut ngiring ka Gusti Yesus. Sing gumbira salawasna tiasa henteu ulah dugikeun kasalamatan anu dipaparinkeun ku Gusti Yesus digadekeun. Upami kasalamatan anu parantos dipaparinkeun ku Gusti Yesus digadekeun ka urang, kagumbiraan eta baris ical. Anu kadua anu diperih ku Pangeran nyaeta kudu nanada saban waktos. Hartosna naon? Urang kedah ngagaduhan waktos anu khusus supados hubungan urang anu sareng Gusti langkung dinten langkung raket. Upami urang ngagaduhan hubungan anu raket sareng Gusti, ieu hartosna urang harmonis sareng Gusti. Bapak Ibu sadaya nu dipikasih ku Gusti, anu kahiji urang kedah gumbira salawasna, anu kadua urang kedah nanada saban waktu hartosna urang ngagaduhan hubungan anu raket, ngagaduh hubungan anu intim sareng Gusti. Aya waktos-waktos tertentu anu dikhususkeun sareng Gusti. Saibarat urang salaku sepuh ngagaduhan hubungan anu raket sareng urang kalih urang tangtos ieu pibagcaeun. Hal anu sami upami urang ngagaduhan hubungan anu raket sareng Gusti tangtos hal ieu mangrupikeun hal anu ngadatangkeun pibagcaeun. Hal anu katilu anu diperih ku Pangeran nyaeta tarimakeun rejeng syukur sagala anu tumiba. Tangtosna narimakeun rejeng syukur sagala anu tumiba ieu henteu gampil. Urang tiasa muji syukur nalika urang kenging arisan, tiasa. Urang muji syukur nalika urang dipaparin kasehatan, tiasa. Urang muji syukur nalika urang diberkahan ku Pangeran, tiasa. Tapi tiasa henteu urang muji syukur nalika urang nuju ngarandapan kasesah. Pangandika Gusti nyebatkeun tarimakeun rejeng syukur sagala anu tumiba. Sanes nuju untung we urang muji syukur, tapi nalika urang oge nuju lemah urang kedah tiasa muji syukur. Karena ieu anu diperih ku Pangeran. Bapak Ibu sadaya anu dipikasih ku Gusti, nalika urang ngiring Gusti tangtos tantangan teh tambah dieu sanes tambah ical, tantangan beki dieu teh tambah nambihan. Kunaon? Kumargi henteu sakedik jalmi anu mikang ewa kanu ngiring Gusti Yesus. Tangtosna ieu masalah kangge urang. Tapi nalika urang dipayunkeun sareng masalah, tiasa henteu urang muji syukur. Urang dipayunkeun masalah sareng masyarakat, urang dipayunkeun masalah dina kulawarga, urang dipayunkeun masalah tina hal ekonomi, tiasa henteu urang muji syukur ka Gusti. 3 hal ieu anu diperih ku Pangeran. Salawasna sukabunga, salawasna gumbira. Anu kadua
nanada saban waktu. Anu katilu nyaeta urang narimakeun rejeng syukur sagala anu tumiba. Bapak Ibu sadaya anu dipekasi ku Gusti, nalika urang percanten ka Gusti Yesus, nalika urang disaur ku Gusti Yesus, nalika urang kenging pancen ti Gusti Yesus kanggo tiasa ngabagikeun bewara kabungahan, ternyata seueur pisan perkawis-perkawis anu kedah dirandapan ku urang. Seueur pisan. Tapi tiasa henteu urang narimakeun rejeng syukur. Kangge naon anu parantos dipaparinkeun ku Gusti. Masalah demi masalah diizinkeun ku Gusti, tiasa henteu urang muji syukur ka Gusti. Nalika urang muji syukur ka Gusti, urang langkung raket deui ka Gusti. Nalika urang muji syukur ka Gusti, urang tiasa ningal pangharepan anu enggal di paeuneun Gusti. Kumargi naon ka percantenan urang di paeuneun Gusti teh henteu mubadir. Ka percantenan iman urang ka Gusti Yesus henteu mubadir. Nalika Gusti maparinan jaminan kasalamatan, urang oge dipayunkeun sareng masalah-masalah, tapi Gusti oge maparinan jaminan yen urang baris janten putra-putra Gusti anu unggul. Nah, kumaha sangkan urang tiasa janten putra-putra Gusti anu unggul? Tilu hal anu tadi anu kedah dicumponan ku urang. Aya bagian urang anu kedah dipidamel, aya bagian Gusti oge anu dipidamel ku Gusti. Bapak Ibu sadaya anu dipekasi ku Gusti, nalika Gusti maperih urang sangkan midamel tilu perkawis anu tadi, tangtos Gusti ngagaduhan rarancang anu endah supados ngalangkungan hirup urang langkung seueur deui jalmi anu wanoh ka Gusti. Langkung seueur deui jalmi anu tepang ka Gusti. Langkung seueur deui jalmi anu nampi kasalamatan ti Gusti. Kunaon? Kumargi emang ieu rarancang Gusti. Gusti henteu miharep aya saurang oge anu binasa. Tapi Gusti miharep sadaya sakumna jalmi tiasa nampi kasalamatan ti Gusti Yesus. Hayu urang gumbira. Kumargi urang nampi kasalamatan anu dipaparinkeun ku Gusti secara gratis, ieu mangrupikeun sih kurnia. Hayu urang luangkeun waktos kanggo naneda saban waktos di paeuneun Gusti. Urang ngagaduhan waktos-waktos tertentu kanggo ngawangun hubungan anu raket sareng Gusti. Kumargi naon? Hubungan anu raket sareng Gusti ieu anu baris janten kakuatan kangge urang nalika urang dipayunkeun sareng masalah-masalah. Teras anu katilu, tarimakeun rejeng syukur sagala anu tumiba. Ya. Urang tiasa muji syukur nalika dipayunkeun sareng masalah-masalah, ieu tiasa janten ya. Nilai atanapi poin plus kangge wargi-wargi urang anu sanesna. Nah si eta mah sok sanaos hirupna susah tapi bisa muji syukur. Nah ari urang anu hirupna diberkahan henteu tiasa muji syukur. Bapak Ibu sadaya anu dikasih ku Gusti, hayu pintonkeun yen urang teh putra-putra Gusti anu hirupna di kawasaan ku muji syukur. Hati yang gembira adalah obat. Nah, tapi hati semangat yang patah mengeringkan tulang. Nalika ngagaduhan hate nu gembira, sumangat oge ngiring gembira. Bapak Ibu sadaya anu pikaasih ku Gusti, tilu hal anu diperih ku Gusti. Nyaeta naon? Kagumbiraan salawasna. Naneda ka Pangeran. Tarimakeun rejeng syukur sakur anu tumiba. Gusti Yesus ngaberkahan. Hayu urang sare bade naneda. Gusti Allah Rama anu jumeneng di kerjaan sawarga. Hatur nuhun Gusti, Gusti parantos nyaur sim abdi. Hatur nuhun Gusti parantos nyalametkeun sim abdi. Dina dangat ayeuna Gusti pasihan ka mampuh kangge abdi-abdi sadaya. Supados abdi-abdi sadaya tiasa minuhan naon anu diperih ku Gusti. Gumbira salawasna, naneda saban waktos sareng muji syukur tina sagala hal anu tumiba dina kahirupan abdi-abdi sadaya. Ieu ngabuktoskeun supados abdi-abdi sadaya langkung raket deui ka Gusti. Hatur nuhun Gusti Yesus, hatur nuhun abdi nyanggakeun kahirupan abdi-abdi sadaya wios sadayana aya dina panuyun Gusti. Dilebet nami Gusti Yesus Kristus abdi sadayana nada. Amin.